satungtung bulu nempel di awak kurang dipamerkan ketika aya jelema dibanggakan ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ke Allah sakituna be sakituna bah rugi urang hirupnya sakedeung dalam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak mending kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi hiji man kanu perwatakanana manehana nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiresi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dienembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka
tapi ayeuna mah eueuh ka mana Merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Horenganan jelema ge kitu. Di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna. Bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake bulu dan pake neangan berkat. Pohara. Komo aju daftar yang jadi mui. Kabelah itu dah manggil tanya halal haram. Naik di partai make dalil. Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu, nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar. Pakai dalil khairul umur ausatuha. Pang bagus dah perkara ieu adalah nu tengah. Awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna. Ngadalil teh kiai Golkar goblok. Mantak hancur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil. Terus saya datang ke ayeuna ge ajur. Jelema nu nutur-nutur partai ajur. Remek. Inti-intian. Rarang sadar. Atus di sia nu ngomong aing. Aing teu ngomong teu naon. Hayam Merak. Kabelah dieuna eta hayam Merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan. Tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun. Osok nempok kaluhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok kaluhur itu cahaya bulan. Masya Allah. Kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teh ngahormat ai baheula mah isin ku Merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna, sieun ku gindingna, sieun ku buluna. Tapi ayeuna mah deudeuh hayam Merak teh geus teu boga bulu, nu dibanggakeun. Tapi an ieu teu pernah ngomong, teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka hayam Merak. Kabelah dieuna hayam Merak pusing loba nu ngalayat lo banu daratang cak aya Merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageusna kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya Merak eta jadi contoh. Kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu. Lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli. Nah, ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown. Iya cicing mantek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah tuh geus teu aneh. Ih pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia. Kami mah geus tibaheula lockdown. Cicing di imah. Biasana nyekel tas bae hiji 2. Ayo. Tah kitu. Jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan kana cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handal mending lamun lalaki mun awewe. Aduh, Masya Allah. Oke pamajikan Haji Pendi kamu ngaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka. Haji Pendi teh oke deh.
aing cak gaji pendek dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah ieu lah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aju teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang kudu boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolot ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten mah bener serius mah serius mah cek ulah teh sugan teh usah orenganan teu nyingkil teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese baheula bae kapangi jeung kiai eta lah nyarana eukeur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab kasih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieuninaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat
Ya Allah, gitulah ibadah. Kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen, tanda-tanda, rambu-rambu, ieu hejo, ieu koneng, ieu merah. Oh, geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu, geus nikmat hirup teh. Da ieu lah miceunan bulu. Ya. Tuh. Ya teh hese teh kos kitu teh. Ini lain carita pice dan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun mungkin nama kaditu awak urang mereka kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam anu panghebatna jeung pangginingna pangapitna panggile sadunia mual aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos aya merak mual aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mandak aya bahasa aya berak kukuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun bebulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha Masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu manteg lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kuku make sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal gere ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majlis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong ya bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leunyeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang kunaon beakeun ku aing kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema Masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge
Wajatel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar ya di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teu situ moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebenya ge flu aduh tuh bisa hadis yang keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli ieu podoli nu seje ngan guru nama ieu Gusti Allah hijab ieu cerita hijab mah eta mah contoh doang urang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang dipeuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu penting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan masyaallah kan tas blangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu ga aing kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi koski ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat Gusti minta abdi kakuatan ka Gusti ya beres insyaallah tunduk tah mah perwatakan sia tah mah urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab ngaranna mantep piceunan bulu bakal ngeunaheun ibadah urang hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran aing mah nyarara hobe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk melah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu teu nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengean nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek
mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaeun ibadah nu tadi maca Quran teh sain doang cokolot baheula baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih Kang henteu balikeun masyaallah kari teh contoh hayam merak udah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu ji lu anta kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah lu mantep kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu tuh bagus nggak satu kiai kemana tah gitu menang satahun kiai kene bae atuh mama sih masya Allah aing sadakolot masih kiai kene mama nukan terus kira tuna tambah bulu hijab justru ulah orang lamun disebut kiai kawana ish aing ulah kiai atuh buya siapa goblok berarti ulah kiai lah mang haji ke daun bae lain manusia sebut kiai isin lamun di lembur keur dihormat main ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas lage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas embah na gelas datang ka hese nginum lage kudu make hadam dia itu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa geus koba aqua bata mah akan ditawaran hantar bawa geus ku kiai teu aqua mah kadi loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos gitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema maju ditolak para tolak tilu aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngameunangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji kaheula aja asar ngadenge surah mah tilu mah baik tapi itu kiai-kiai yang mau itu tilu dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasa jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut itu batal. Nah, iya mah hitutna keluar bukur. Eta si batal teh nya. Nyaho nya. Jadi kita membun keluar bukur mah wallahu alam. Kiai blon sama kiai.
mengsretan ngaranna teh mah. Tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos karitu naudzubillah min dzalik. Itu urusan bebeungkeut ada ieu teh bebeungkeut jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak banding kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minaheun gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun minah salat teh puyeng aing kiai cenah nyebutna minaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah. Nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nunyeuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh ngomong jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjeleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon teh Bang geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon teh mah pang bloon-bloon aja ablaul bloon eta nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipiceunan bulu geus susah mah mah we susah geus nikmat ibadah ka Allah piceunan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu menjadi ustad doang di lembur ge aju ku batur di ustad bangga urang geus selesai hiji manehkeun perwatakanana manehana nama apik lempangna ge hayang di darat bae embung di nu becek-becek sebab manuk barakbar rasa pamer wal kulaya jeung edeg wali jabiresi jeung manehana mah boga kebanggaan buluna asal jelema bae ngajerebebeng asal jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh
lantaran dipumar di pamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu geus itu merak dienembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ke ieu urang kalengitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan, pamer bae di tempat-tempat anu terbuka. Tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown. Dilalayan. Masya Allah. Horenganan jelema ge kitu. Di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna. Bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan, pake neangan berkat. Pohara. Komo aju daftar yang jadi mui. Kabladi itu dah manggil nyawa halal haram. Terus naik di partai make dalil. Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu. Nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagus dah perkara ieu adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh Kiai Golkar goblok mantak ajur-hajuran Kiai Golkar salah masangkeun dalil terus datang ka ayeuna ge ajur jelema nu nutur-nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus di sian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabladina eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan. Tadi nama ngabanggakeun bulu teu bot pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabladina sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun
tapi andi teu pernah ngomong teu pernah nanaon sajen teh masya Allah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing lo Bandung ngalayat lo banu daratang cak aya merak kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat kanu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana Sanggeus gapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli. Nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh di pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing di imah biasanya kalau tasbih hiji dua ayo tak gitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya nyabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nama cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handal mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Mang Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aing cak Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah ieulah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aja teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang pukul boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten bener serius ya serius ya cek ulah teh sugan teh usah parenganan tong nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pamer anu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae modelnya pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot baheula mah tersebut teh kitu tapi ku harima loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapan kuari mah di jam sabaraha bae kapangi
bahkan menerima jam berapa saja konsul loh gitu garana teh online eta kos gitu teh kiai teh sebala wae kapagi jeung kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapanggih jeung pangeran jadi hayang kapanggih jeung pangeran teh ya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyeunaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah gitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita pice dan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun engke nama ka ditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu contoh hayam merak ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginina pangapitna panggile sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui aya kukuncungan nu mantak aya bahasa aya beraku kuncungan untuk melengkapi eueuh cacat di hayam merak ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun bebulu tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapanggih tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha masya Allah datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha ajung boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang urang dagang ngaju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab rasa nang urang tani sanggeus dikelola ku urang pertanian bagus
dijual kurang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asanang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majus kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tapi da ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masuki bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100.000 eta boga rasan urang boga rasan Allah asal ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 aduh masya Allah gari balik ngabonceng ngababaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang gua beakeun paling kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema masya Allah urang ngaji gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin ja sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teu nogos itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen kahijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebejana ge flu aduh tuh bisa hadis jangan keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli iyo podoli nu sejen ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu penting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kari tas blangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti ya beres insyaallah tunduk tama perwatakan sia tama urang rek urang tas blang sebabna hijab
tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab lah mantap piceun bulu bakal ngeunaheun ibadah udah hidup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu nyarara hobe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teu inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah ge moal teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi nama cakuran teh sain doang cokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah eueuh hahalang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepet halang cet dibaca henteu sika henteu balikeun masyaallah kari teh contoh hayam merak udah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu Luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luanta kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus satu kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih masyaallah aing sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok urut ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain manusia sebut kiai isin lamun dilembur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah
dihormat gelas dagen lain gelas bode lain leutik bode bodena gelas mbah na gelas datang ka hese nginum nage kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga bo aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba kuat bata mah akan ditawaran nanti bawa geus kiai teu kuat maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai saya jelema jadi tolak bara tolak tilu aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae dirujuk bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak tilu jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah tilu mah baik tapi itu kiai-kiai jeung mu itu tilu dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai teu barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jaget mah ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese aing tah jadi rarasa jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira aya nu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai main setan ngaranna teh mah tah bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos kalitu naudzubillah min dzalik ieu teh urusan bebeungkeutan ada ieu teh bebeungkeutan jadi urang teh kabeungkeut ku urusan anu rusak banding kabeungkeut ku urusan nu bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabeungkeut sagala rupa urang teh kos ditalian we di dunia teh ku dunia henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan beungkeutan dunia rusak diri urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebatna bisa nyabutan bulu masa urang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan-kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan peuting beurang ruhani balik ka nyieuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan piceunan hendak mal bisa tah pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat
rasa aing aya bae, pan aing teh ketua, pan aing teh kepala, pan aing teh ngomong jenderal, pan aing teh jenderal. Aya bae. Eta hijab aya jelema nu susah. Naon nu dibanggakeunana? Nu mantak cak Kangjeng Nabi, pangjleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah. Eta bloon teh mah geus. Sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae. Bloon teh mah pangbloon-bloon aja ablaul bloon. Nah, iya susah tapi bergaya sugih. Susah teu ngarasa susah. Sebab naon? Atuh kunaon teh dipecenan bulu. Geus susah mah kieu susah. Geus nikmat ibadah ka Allah. Pecenan bulu-bulu. Urang hanas jadi kiai gede henteu, jadi ustad doang di lembur ge. Ju ku batur di ustad-ustad bangga urang. Geus selesai. Dah bulu pecenan. Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah kosong rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala
billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah
salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah Kotak, belah kaler, kotak. Belah kaler, kosong. Belah kaler. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah